Alhamdulillah ku rahmat jeung karidhoan Gusti dina dinten ieu urang tiasa papanggih dina acara dongeng Sunda. Hiji kasempatan anu mulia pikeun ngangkat jeung ngamumule budaya Sunda urang ngaliwatan carita-carita anu pinuh ku hikmah ajen inajen kahirupan sarta pangajaran nu bisa dijadikeun pedoman ku sakumna generasi. Dongeng teh lain saukur carita hiburan, tapi oge jendela kana kearifan lokal, cerita kehidupan jeung warisan budaya nu kudu terus dijaga tur diwariskeun ka generasi salajengna. Ku kituna hayu urang sami-sami ngadengekeun, ngarasakeun sarta ngamanfaatkeun ieu acara kalayan semangat, rasa hormat jeung kabagjaan. Mugia acara dongeng Sunda ieu tiasa ngajantenkeun urang langkung nyaah kabudaya sorangan, ngajarkeun kahadean jeung nyiptakeun kesadaran kana pentingna ngajaga kabudayaan urang. Hampunten bilih aya kakirangan dina cariosan ieu. Hayu urang buka acara dongeng Sunda ieu ku rarasaan bungah sareng rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedengkeun Johana nu arep dicangkalakna bari dibinasa, hari teteh keur uplek ngarobrol jeung Ceu Itoh pamajikanana di tepas hareup. Kalayan teh baroga perasaan naon-naon atawa pirasat bakal aya hiji kajadian anu teu dipiharep dina poe eta. Duanana jongjon we ngarobrol saruka bungah lantaran usaha peuting tadi mah gede penghasilanana, menang emas loba jeung pare saleuit. Sedengkeun anakna anu ngan hiji-hijina teh keur jongjon ulin di tukang jeung babaturanana anu teu bisa katempo ku jalma sejen. Pok harita Ceu Itoh anu muka caritaan. Nyaan matih pisan wadah anu kamari mah Kang ngajadikeun hasilan teh beki mucekil bae ngan hanjakal. Akang mah betega geuning bet wani ngadalkeun budak Mang Diman anu teu tuah teu dosa. Nataya deui jalma sejen anu kudu jadi korban Kang. Cek Ceu Itoh anu jiga bae kakarak harita dibere nyaho ku Johana inaan tumbal anu mawa keuntungan leuwih gede. Kan tetep Ceu Itoh mah kurang panuju hatena sabab ngadon ngawadalkeun budak Mang Diman anu teu tuah teu dosa. Johana seuri leutik terus kamalon kieu. Ari ngawadalkeun mah bebas Itoh, ulah mandang bulu lumeh ka jalma nu wau atawa bager kolotna. Anu penting urang tetep hasil pamaksudan salamet jadi jalma anu pangbeungharna di ieu tembur. Tapi moal terus kanyawan kitu ieu teh ku Mang Diman, budakna diwadalkeun ku urang. Ceu Itoh mah tetep melang sieun kanyawan ku Mang Diman tume budakna diwadalkeun. Tenang Itoh, moal cek amang mah cek akang mah moal cek akang mah moal kanyahoan rek nyahoan ti mana bae na oge ari lain urang sorangan mah nu bebejana ka Mang Diman. Udahna diwadalkeun ku urang pasti bakal nyahoan. Nya syukur we atuh hari moal apalin mah Kang. Itoh jadi regreg hate ieu.
Sokah nya Kang sing jongjon kainya ayeuna abdi arek popola heula di pawon masak jeung nyangu. Nya sok atuh itu juga itu gara masak ngan omat masakanna sing leuwih ngeunah jeung cikruh kawas masakan kamari geuning. Masakan abdi mah moal aya nu gagal Kang matak dedayeun. Geus kitu ceu itu terus ngoloyong ka pawon sarta keprak-keprek masak jeung nyangu nyadakeun keur dahar isuk-isuk. Sedengkeun Johana jongjon we hari teteh masih ditepas hareup bari ngalepus udud daun kawungna bangunan nu nikmat. Ari panon anteng ngetep ka jalan hari teteh ngarasakeun angin leutik ngaliwir. Sedengkeun ari biwir kegerendengan ngomong sorangan di barung jeung seuri leutik segala rupa jika nu teu hideng. Kieu karasanya nya ari hirup di jelema. Jadi jelema nikmat mungguh taya duana isuk-isuk kalepus udud daun kaung bari panon mencerong ke jalan ternempuan bujuran da anu ngaliwat. Beda jeung kaayaan di negara siluman. Cicing we taya kegiatan saban waktu teh eueuh beurang eueuh peuting bari tara aya nu kekepan. Horeng di alam manusia mah kieu geuning kayanana waktu teh kacang majuna poe ka poe teh teu karasa. Beak poe tepung minggu, beak minggu tepung bulan, beak bulan ganti tahun. Teu karasa geus hampir 4 tahun we aing ngirup bebarengan jeung si itu. Tapi kayak itu saha ngaburing ka dari ieu jelema. Keke. Jika tetangga salembur eta mah arek narahaon seunanya. Kadari segala rupa. Tapi itu teh jiga Mang Diman anu seorang dimah kuring teh teu wauh sahanya. Johana anu keur ngarasakeun nikmatna dunya adadak kaget sabab ti kajauhan aya retan jalma muru keparangan imahna jeung mata leuwih kagetna deui teh lantaran aya Mang Diman sarta saurang deui teu wauh. Malah teu lila oge eletan jelema nu lobaan aya kana ulasan urang teh geus tarpi kaburuan imah Johana. Kang Otang ngeureunkeun lengkahna sarta mere komando keun sejen pikeun gancang ngeureunkeun lengkahna. Ketinggali ku Johana tetepan Kang Otang jeung anu liana bet ngandung kaambek jeung kececeup dina cangkeng nyaoren bedog iwal ti Mang Diman anu tetepen teh. Kabeh mencerong ka Johana tanpa aya nu nyarita. Kang Otang bungah hatena sabab Johana tetela keur aya di imah teu ka mamana. Tapi sabalikna Johana teu burung kasinggung oge hatena waktu nempo tetepan warga anu samodel kitu teh. Aya perlu naon dulur-dulur aruas teuing datang-datang jol pating palalotot kitu. Cek Johana tumanya ka anu alanyar datang. Jurut turun ka buruan bari ngagilirkeun bedog anu disoren dina cangkeng. Kang Otang salaku wakil eta rombongan kadenge cumarita ditujukeun ka Johana tanpa make tadang aling-aling deui. Johana, kuring sakabeh pangna datang ka dieu lain alatan irit ku cai kiih kabawa ku Cileuncang deuleu. Tapi aya maksud anu tangtu kawantu urang teh masih disebutkeun salembur keneh. Jadi teu kudu kaget kitu andika teh. Johana, Kang Otang mungguh wanian jeung tendes nyeritana teh watak pantes keluarga mau dipercaya jadi pamimpin eta rombongan. Tapi nah kuring teh can ngarti naon maksud jeung tujuan pangna aran di kakabeh. Sakabeh bat ngadon ke dari eta deui Mang Diman kunaon bet milu kana eta rombongan teu ngarti kuring mah naon maksudna ieu teh. Cek Johana bari nahan getaran perasaanana.
Johana sikapna jauh ka somea atau ka dareh deh keluarga anu udah datang jauhan kan eta supaya ka jero imah lantaran bongana anu datangna oge teu make takrama jeung kasopanan karobongna teugeuh jika nu ngajak ribut. Kang Otang beuki wani nyaritana malah jiga anu ngahaja mancing ngamarah ka Johana. Pok harita kuring sakabeh pangna datang ka dieu lantaran darek kajorak anjeun Johana. Sekaligus ngusir anjeun ti ieu palemburan. Malah usirna oge aja arek langsung sina pindah alam. Atuh tumarapna ka Johana tang tuwe nafsu ngagugudu kamarah teu kawadahan. Selaku anu boga imah puguh asa teu diajenan pisan ku Kang Otong ka Kang Otang anu nyaritana jelas ngandung panghinaan. Malah beungeutna katingali jadi beureum sungkeuneuk nandakeun Johana memang kahudah ngamarahna. Waingan atuh sari laing kabeh ngaja datang ka dieu. Teu tela arek ngajak ribut kitu carana mah. Bari naon dosana kuring ka maraneh sakabeh ha. Naon pok caritakeun cing jentre. Johana jadi kasar nyaritana tur ngabagi panetepna ka jalma anu aya di dinya. Colot panan jadi sembung.